sababna pertanggungjawabanana sia mimpin daerah tuh aya rakyat gering tapi kamaotna teu kaubaran tuh rakyat maneh ka rumah sakit teu ditarima tuh nu gering orokna ditahan di rumah sakit tuh budak sakola ijazahna teu bisa ditebus apan gratis tapi kudu mayar keneh era sia bener teu atuh cenah capek meureun mimpin teh Kang Dedi ari kira-kira hirup hayang senang matong jadi pamimpin sabab jadi pamimpin mah bakal manggih kasusah kumaha unggal poe kudu merhatikeun kumaha rakyatna kumaha kaayaanana tuh geura datang ke rumah sakit Hasan Sadikin ribuan jelema ngantri hayang dioperasi era apa bener tuh belah ditu jelema gantung maneh gara-gara Bang Emok bener tuh inyem Bang Emok dibayar ku bank keliling dibayar di ku pinjol sugan hayang menang duit deui boga duit gede judol Jawa Barat judolna juara kahiji pinjolna juara kahiji era siapa putus sekolahna tinggi angka stuntingna tinggi engke aya kajadian cenah naon bupatina genut ku aya jangkung gede rakyatna stunting era tuh mending keneh gubernur kuru rakyatna lintus ya daripada gubernur lintus rakyatna pokoknya Pak Syakur engke jadi bupati Garut aya rakyat nu stunting ku aing diumumkeun sih